Dina hiji poe hirup tilu duduluran maranehna teh sakola babarengan jeung deui maranehna teh sakelas. Anu narimana nyaeta Dadan, Didin, sareng Dudun. Maranehna teh murid pangbaduna di kelas. Dina hiji poe di jero kelas, maranehna keur diajar di jero kelas, tapi guruna teu asup. Dan, Din, bosan di kelas mau keberuan orang bolos yuk. Iya, orang mah ayo ae, coba tanya si Didi. Biar aku bisa minggu rek bolos wae. Atau emang kurang disukan ge pre ieu. Sapoe dia na sekolah terakhir. Tahu bener sukan prejo. Alah, ayo. Tuluy maranehna siap-siap rek mangkat bolos, tapi ditegur ku Alexa. Maraneh rek mangkat ka marana. Naon maneh kumaha urang rek makan ka mana ge lain urusan maneh ieu. Awas ya lamun bisa ka bumi. Mana mau aman di kelas. Teu bener. Tuluy maranehna marangkat balik di calam ge, tapi Alexa boga pikiran rek dibejakeun, tah barudak teh ka guru BP. Urang bejakeun we daripada beki bade gua budak teh. Alexa terus mangkat ka ruang BP. Kabeneran aya guru BP keur di ruanganana. Waalaikumsalam, mangga asup. Mangga calik neng. Aya naon? Kieu Pak di kelasan kuring teh aya barudak anu baradung pisan. Maranehna baru lulus wae tadi keluar. Soalna beda teh aya guruan. Kelas mana? Di kelas 12 BDP 4 Pak namina Dadan Didin sareng si Dudun. Budak ada deui. Ngantos kin diurus ku Bapak. Ya Pak, atur nuhun ya Pak. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di jalan rek bolos, maranehna neangan tempat saker bolos. Dan, Din, orang bolos ka mana yuk wae ayeuna. Kumaha mun ka tempat biliar wae gitu. Urang mah hayu wae kumaha. Ayolah. Gaskeun bae, cabut. Tuluy maranehna teh marangkat ka tempat anu dituju nyaeta tempat biliar teh. Pas poe Senenna maranehna teu asup sakola. Tuluy Alexa bebeja ka maranehna yen maranehna dipanggil ku guru BP. Dadan Didin Dudun. Maraneh kita ka ruang BP. Aya naon di ruang BP? Kali itu percaya. Tuh bener maneh. Bener, maraneh teh kali itu maraneh makanan dikeluarkeun di sekolah. Mana bebeja ka mana yang barolos duluan. Heeh, emang kunaon? Mana mami ka urang? Dengan sebenarnya daripada orang di Kaladong nih kira mangkat ya. Ya bener dan ayo. Ayolah ayo. Yuk. Tuluy maranehna teh mangkat ka ruang BP, bari maranehna ge sieunneun. Ayo naon Pak, abis tiluan bisa ka dieu. Mana nomor ada dan di dulu? Nuhun Pak. Mana bolos wae nya? Henteu Pak. Teu Pak. Bener. Ya laporan ya. Nya Pak, abi jujur ya barudak. Emang sok barolos, cuma kita ra ngajakan ieu Pak. Enak mah ulah silih salahkeun geus loba barang jeung bukti. Ya, enak mah surat barikeun ka kolot maneh. Ulah poho maraneh isukan datang jeung kolot maneh. Nyantos satu Pak, abdi tudan mentah hampura janji mau kitu deui. Geus ulah loba omong. Sok keluar we naon. Ini Pak. Enjingna pas maranehna di jero kelas, maranehna dipanggil ka ruang BP, da kolotna datang.
Dadan, Didin, Dudun, mana di geroan kita ke ruang BP. Jadi kayak ya Pak, marahnya nanti dulu kan abdi. Nah, kebenaran kalau masih di jenis teh gerawe. Jadi abdi ngawalian dakilan eta ngomong-ngomong aya naon ya Pak? Jadi kieu Bu, ieu barudak tiluan tara asup sakola. Ah, bener Pak. Tadi bumi masuk arangkat eta dakilan teh. Abdi boga laporan Bu, eta barudak tiluan maranehna sok lolos di tempat kuliah. Nu bener mana Dan? Ya Bu, ampurannya Bu. Astagfirullah. Mana dibayar mahal-mahal ku ibu jangan sekolah di dieu, tapi sikapannya enak kieu. Ampurannya Pak Bu. Tah sim kuring namanya serahkeun Pak ka Bapak. Baiknya dikumakeun ya Pak Ina. Kieu ya Bu, abdi sareng guru-guru lain geus ngarundingkeun ieu budak tiluan bari di DO. Pak, beda kedengaran atuh Pak. Abdi janji bade ngarubah sikap abdi. Bener mana janji? Bener Pak, abdi geus ngalakukeun bolos 11 deui insyaallah sareng nencangan abdi bade ngarubah sikap. Nyantos ya Bu, aya nama ieu barudak tiluan malah jadi DO, tapi barudak tiluan ieu diskor Bu saminggu teu menang sakola. Nyamun atunya Pak. Nuhun ya Bu, tos datang. Ya sami-sami hampurakeun anak abdi nya Pak. Ya Bu. Pak. Bener Pak. Tuluy saenggeus maranehna disekor, maranehna asup deui ka kelas 12 PM4 rek nyokot tas darek balik jeung ibuna si Dadan. Iya, rek kamarana deui maneh. Sim kuring disekor sa tiluan. Tah, cek urang ge jadi budak tong sok badeg ge. Dan bolos wae sih. Nyasa. Maranehna teh saenggeus disekor saminggu asup deui sakola, tapi ayeuna mah maranehna geus saladar tarang barolos deui.